kedua mempelai Navesha Nur Sadrina beserta Rizky Nurdiansyah. Terimalah kehadiran kedua mempelai bersama dengan Lingkung Seni Sanggar Panghegar Kota Tasik Malaya. Sun sampun saduka suhun sampurasun kanu rawuh sejak amit kanu linggi sajamintonkeun karsmen pangbagia uparigarna di Sanggar Panghegar Kota Tasik Malaya. Sadaya alam ke makhluk sakumna baik dawi di kapangiraan mapag anu panganten mugia tejanten gandrung palias sanetnya campak penggawa geralumu saja mugia tak Kalungan lempang nakaragaman saredeg saigalak sababat sapihanean kacai jadi salawin kadarat jadi salopan silih simpel ku kadede silih cemplang ku kanyaan jatnika rumangkap nepi kapati dalayak ditincak dilir
pamrih alias teu hudang deui. Siwa walak geus ngisinkeun ka uwa. Kunaon cenah Bah? Aduh ampun, buat eueuh goongan. Eta teh cenah Bu, apunten anu kasuhun hampura nu dipimangsa dah. Wa ngareng kenek di payuna. Ieu teh saking bingah we, rehna heuh. Budak-budak wa inju-inju wa bismillah rek rumah tangga. Kareus wa putri kadeudeung ieu teh ti mami nenen kali apa sakali sadayana. Bu, kami kakarak emut kapun bojo. Ka mana cenah Bah? Si Amu. Olo ku sauna teh hayang nyaksian icuna. Oh, pedahan bejana rek nangapang hegar. Ya baseur mua-mua. Sor mua-mua cenah hayang nonton incu aki bismillah rek rumah tangga dikantunkeun ku aki teh. Pilarian coba Bah. Di geroan wae moal kitu nonton di palih dieu. Aya apa? Sanes nu ieu. Sanes project. Sanes project nu ieu. Sanes nu ieu apa? Sanes project. Parawan keneh nu ieu mah. Gelis keneh nongkrong keneh. Betul Abah. Lain nu ieu. Lain. Cik atuh palih dieu manawi nongtonan. Sanes deui wae. Sanes deui wae. Kamana ai pamajikan dewe atuh palang siang sasab ka mana karep. Cik atuh urang disaur manawi aya di dieu. Amu. Bah hello abah hello. Teu hariwang nini zaman sekarang mah sudah pakai Android. Geus ngagunakeun smartphone masuk gua mah. Hari ini di mana? Amu di belokan depan di perapatan ari abah. Nembe dugi ka belokan wayu acara deus di kawitan sok di belokan ka Keca. Tulus ka Katuhu. Tulus lurus jauh. Sampurasun. Rampes. Allah itu kalau raja, teman-teman raja. Wa ilaha illallah. Mari kita joget bersama Amu yo. Kapan raja jeung ratu sut. Aduh ayana. Aduh hampura. Aduh abah. Ini teh aya naon rame kieu. Lain aya naon sedih kurang teh boga kabunga. Kabunga cenah. Icu urang bismillah rek rumah tangga. Urang hibur kurang, urang doakeun kurang. Urang bagiakeun kurang nini. Harinya marek mantuan uwa ka hareup. Ulang isikeun sok ibing nasing sae. Laras nyanyi nasing sae. Mangkaning para muas Kabupaten Tasikmalaya. Sadayana ulang isikeun sok dilatih heula ku uwa. Hiji.
2. Dua. Aduh, kembali leles gitu atuh. 3. Aduh kalah majang itu. Ayana. Yang mana atuh abah yang mana? Yang Nuna, sajang Nuna, sok Yang sekali Nuna, deh ya. sok. Hiji. Kela. Weh. Naon ya? Aya naon? Aya naon, Abah? Ampun, ampun. Aya naon? Sok nomor selingkuh. Saya siapa? Ayah salaki abi anu dokter. Kapan dewek Salatina tuh? Kek Nantung sia. Kapan dia Ampun, teh? Abah. Kapan dia teh pamajikan dewek? Ari atuh? maneh keur naon di dieu? Bagian si Amu nu nyanu. Hei, Dia siapa? kadia. Udah. Yo, Pamajikan dewek geuning nyanu. Anu majikan. Hei, Hadia. maneh teh Hadia. pamajikan dewek. Olah itu. Hah? Nu dewek. Yo, dewek. Anu dewek. Ieu mah nu urang. Nu urang. Anu urang. Oh iya, anu urang ya. Halo. Iya. Urang wae. Ai mah teh keur matonggo sayang saringkuh deh. Aduh Gusti. Balas show. Ah. Ya. Sing era ieu teh. Mami nenden nikahkeun. Heeh. Kalatuan kikituan. Heeh. Ari abah rek naon ka dieu? Kapanan maneh teh jobna teh jeung urang kudu nama. Salah Aing. Ari ieu saha? Orang telengser, ieu mah tukang parkir di dia. Ya. Keheula. Hah? Keheula. Ya Iya. apa urang mah ya gagahnya kasep ieu mah aduh ya Allah meni petot Gusti. Gas. Alah. Ulah lebat ka Geuning. Pigoyono berang teuing. Salaki dua anak darah ratang. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Giring bingahnya. Nyaki ka mami nenden. Sadayana. Aing muni beak di gelang kaper ka ditu ka dieu. Goblok boga salaki teh. Ayo ka urang duakeun. Heeh. Sok Iya. nyanyi babarengan Jo. Nya. Ya. Sok. Ayo orang ibing memelesir mama. Sor cenah patamulan jangan. Oh, salaki salawat. Kadia sedap Ayo teteh Lesti. baru bangte berjalan ke desa Sapuan. Raden Ratu menak-anaki gara lagi gara lenggah gara calik dina parsi gading gelang kencana sagara kebagjaan rumah tangga geus nganti keur hidup duaan bau anaki aturan nujung datang aturan segera datang aturan nujung aturan aturan Raden Ratu menak-anaki sok ada calik dina kursi gading gilang kencana. Oke, baik hadirin semua.
dari Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya. Wilujeng Nyakseni. Yang telah mempersembahkan tarian spektakuler untuk kedua mempelai Adinda Eja dan Ananda Rizky. Tentunya kebahagiaan kita semua dan keluarga besar dari Mami dan Farvisa dan seluruh para tamu undangan yang telah menyaksikan dalam prosesi kirap pengantin. Dan itulah upacara adat Pangbagea dari Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya. Tidaklah berlebihan kami dari Sanggar Panghegar untuk ikut serta diabadikan. Ini ada merupakan satu momen penting, momen yang sangat luar biasa, momen yang kami tidak akan bisa melupakannya, apalagi ikut diserta diabadikan. Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya.
tangan. Yuk. Demikian tadi Karusmen Sunda pembabakan pengantin yang sudah dipersembahkan oleh Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya telah menghantarkan kedua mempelai yang berbahagia dan kedua orang tua yang saat ini bersanding di pelaminan yang akan berbagi kebahagiaan dengan Bapak Ibu seluruh hadirin yang berbahagia. Kita sambut kehadiran kedua mempelai. Inilah Nafisa Nur Sadrina dan juga Rizky Nurdiansyah. semoga kedua mempelai bisa mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Keluarga besar dari Bapak Cepi Tino Farbisa dan Ibu Nenden Farbisa bersama dengan keluarga Bapak Herman dan Ibu Yanti Waryanti yang telah menghantarkan putra dan putri tercintanya untuk membangun kehidupan barunya, kehidupan berumah tangga.